Bismillahirrahmanirrahim. Batur mencit kotoknya na mencit bobogan. Pencit sia ku aing. Ieu nu ngaganggu ka aing. Begitu panehanana dilaksanakeun, langsung Allah mere ilham ka qalbuna. Tek. Hei. Maneh teh ciptaan aing. Dibere mata ceuli, aing kudu ditusuk mah. Ceuli kudu sempringkeun. Bobogaan kudu sempringkeun atuh salah sebab tah nu aing. Mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia. Sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat. Eta mah nu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge. Langsung dikiekeun di besok. Aing salah meureun ye. Apa maning nambah kawin? Nah. Sok aja macam-macam. Henteu tah mah leuwihna ti aing tah mah tah. Ke bisa carekan aing dongeng eta. Eueuh ti dituan mah eueuh kok itu ah. Variasi dong tah. Ya Allah, pan aing sieun wali mah pan nya ngadengekeun. Pan cenah ditambahan sia kieu. Aing sieun bebeja nu mantak. Nya ngadengekeun bae. Aing. Cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing. Anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing. Haju sia dek rusak diri sia. Atuh salah eta teman aing. Lepaskeun teh besok. Lepaskeun kunyan. Jadi di jero WC, di jero cai nya tapaku. Atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah. Eueuh deui. Jasana salian ti ieu mah. Eueuh. Iwal ti ieu bae kula-kukula. Ieu kukula dirasakeun eueuh. Sia kunaon teu muntayangkan nu bogana. Puntayangan nu bogana eta zakar sia teh nu aing. Bebeja tuh ka aing. Oh, heuh Gusti. Bebeja ka aing puntayangan. Poho tuh aya nu poho. Kakarak di jero cai teh nya ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti. Abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti. Anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot. Ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti. Ieu mah janu Gusti, tatadina mah ku abdi deuk dipotong. Tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyangakeun sadaya-daya. Mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah. Wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu. Hayang nikmat salat. Hayang ngeunaheun salat teh. Langsung nyana mandi set, bentuk wudu, salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat. Diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang. Nah, kabelah dieuna turun ta syahwat. Pamajikanna negor kako beda. Biasana lain kitu kakak. Sok ngomong. Tuh. Nah ieu hasil tadarruk ka Gusti Allah. Hasil mentayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang. Urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa. Urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa. Urang teh digawe urang aya kasalahan asa nang urang ieu nu bakal jadi siksa. Kabeh dipusatkeun ka diri urang poho ka nu bogana. Urang salat asa nu urang boga ilmu asa nu urang. Ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji, tetapi manehanana kuari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna. Jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti, abdina ge nu Gusti, sadaya-daya nu Gusti, nyanggakeun sadaya-daya. Mantap petunjuk ti Gusti Allah. Nol, tadi aku ukhruj anil ilmi. Kaluar maneh tina ilmu, ukhruj an nafsika, kaluar maneh ti awak maneh, ukhruj anil akli, kaluar maneh ti akal maneh. Lantaran cat Gusti Allah, ilmu lain sia nu aing. Akal lain sia nu aing, awak lain sia nu aing. Keluar sia tidinya karak menghadap ke aing. Mawa roh anu tatadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi rohna ge nu aing. Sanggakeun geura ka aing. Lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu,
karak Allahu Akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mah pan aya poswan aya beat ya Allah kuari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hese hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang ieu mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabbi tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia nanaonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya mau rajana raja hewan aluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna para aulia jadi kendaraan saya Mansur masa geus ngabeat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu ngan atuh maung hayang jadi kendaraan kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah tengah makmum dah orang Arab makan kiai orang Arab paseh Allah beres pamit ya ngus ngobrol dan lain sebagainya jadi takun ilmu hebat orenganan kan nyana ngadenge babacaan anda teu paseh lah ada teu kiai aya keneh kelemahanan sakitu pamit nyana ba'da maghrib begitu pamit lempang tah pan baheula meruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8/82 masih ruyuk kene musolana teh masih kene aya kulah nu dihareup geus berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mencerak urang mah datang ka dieu aya ada apa ini mau hai maung dengekeun ieu nya awas ya mun teh indit ghairil maghdubi alaihim waladhdallin indit sia indit orang Arab isinin orang Arab sampura sekarang teh kanyahoan berarti waladhdallin da salah berarti kan aya di hatena katara ta kualina naon nu aya di jero hate teh kadeui cekas aduh hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Ki Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat jadi hijab ka Gusti Allah urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab ilmu bae jadi hijab asa aing pang pikihna pang fuqahana asa aing pan nahwina asa aing pang bulagona asa aing dan asa aing kakarak waladhdallin paseh bege ye aing sareng kitu kan waladhdallin wah eleh kabeh ku aing jauh jeung Gusti Allah eleh jeung waladhdallin ye ikhlas gas isuk mah ganti waladhdallin kabeh atuh lain kitu tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu salat bae keur waktu salat mah ulah diwawa ka kiaian lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab urang mah mawa
hamba sakumaha Kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi abdihi abdi henteu bi Muhammadin henteu bi nabi henteu bi rasulih abdi subhanalladzi asra bi abdihi laila abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai, sekedar hamba abdi mah lain buya, sekedar hamba abdi mah lain mama, sekedar hamba abdi mah lain camat, sekedar hamba abdi mah lain bupati, sekedar hamba abdi mah lain jenderal, sekedar hamba abdi mah lain bos, abdi mah hamba Gusti piceunan di luar masjid. Ketika dibawa ku urang ka hareup, awas aing mah jenderal kudu di hareup. Teu meunang aya nu katoel noel jeung aing, awas ya. Prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah sia ku aing. Menang rakyat tembak sok aing. Abo Gusti Allah deuk menghadap ka aing pan aing rajaning raja. Teu meunah. Mantak aya jelema datang ke masjid, kiai begitu kiai datang ke masjid deuk berjamaah balik deui. Kunaon sia mah balik deui? Wah, aing pan kiai kok teu dijadikeun imam. Ye, sial tuh budak. Teu kadeuleuh beureun ka kiaian aing. Aing poat teh budak. Aing dikuetan ngaji nahu segala rupa jasa deui pangkiai juga teh aing kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid je gara-gara dibawa predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah je ye urang yang mantak diuk bersama kieu ye dileungitkeun kan dileungitkeun kabeh ye ja aing mah sapira aing ja atuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dileungitkeun ja emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain tah lain dileungitkeun henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bukan mah ka dieu mah sapira aing geus bae tah eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngajina ge embung emang embung campur kumaha sarusak kabeh ka ditu aing mah kan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya ge wari aya babah sababaraha pejabat anu ngajina di mobil bae bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabaraha pejabat di mobil bae ngadaengkeun radio bae embung kadaele ku batur aing mah kajen kumaha ge takabur tolol sia ye parangsan aing teh nyaho meureunana ye awas ya teu membaur ngaji manu hese mah lain ilmiahna praktekna tah ngaleungitkeun kata kaburan jahe horegan ku batur aing dianggap itu komandan ku Gusti Allah memberi aing leuwihna tibatan prajurit ku batur aing dianggap kapten ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun buka baju aing merek ngahiji bae geus jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu masih kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna nu man takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna dan lain-lain sebagainya nu kumanehanana di teangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mae kana beungeut nu pangmulyana dina beungeut nu pangbagusna dina beungeut adalah tarang nu mantak anu diistikat tarang kitulah rahasia kuari orang sedih kadeule sedihna kadeulekan tina tarang mengkerut tarang asal lain datang assalamualaikum geus kadeule bae mengkerut ieu budak kajen kumaha ge bingung ieu kajen kumaha lain deui mengkerut ieu na deui dirempel ya geus balik geus salaman emang sabaraha bulan teu kabayar ku kieu nyahoan bae tarang mengkerut di nusa salaman ka kula waalaikumsalam emang pemajikan kunaon gitu marah tanan pan kieu nyaho tarang kadeule emang tarang lain deui tah masyaallah deui ngaji pendi waalaikumsalam ngaji emang teu dibayar ji pokoknya nyahoan bae tarang sarua kadeule tah jadi bunga harta
karena banget tina banget marah mai tarang nomor hiji mentek jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe haju kuari dinyatakeun ku manehanana neng pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku sejuta bintang di langit tapi satu yang bercahaya neng asana eueuh deui nu kadedelekeun ku akang Maywati neng ayeuna lah neng deuk menyatakan terserah neng mandek narima-narima teu ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you Masya Allah haram sebenarnya macak si neng teh atuh abdi ge keur nungguan ucapan kakak berbulan-bulan bertahun-tahun wau bae can dinyatakeun mah tun neng ge sarua bae ternyata horenganan cinta neng mah ka akang lebih daripada cinta akang boh budak pohara jas neng mantap kuru ge mikiran kakak bae ieu teh penting teu daek sareberang teu daek dahar eueuh deui nu kadadeukeun iwal ti kakak bae masyaallah cek manehanana abdi ge sami bae eta lain kunana di mana dicaritakeun beungeut coba ge beungeut lagi heran marah mai heheotan sorangan kakeprok sorangan nyanyi sorangan babaturan lagi bingung babaturan jadi kieu ye di kunaon sih budak ye seserian sorangan nek naon ge ujlah ajle bae masyaallah sapoe dua poe tilu poe ditanya sia kunaon sih bangona beringas amat bangona ieu bunga amat aya naon tadele cinta telah terbalas ada banget ya Allah ya Rabb nah ieu jelema dagang hasil bunga hate karena banget anu jadi ukuran nu mantak aya sinar beureum sinar koneng sinar biru sinar hejo sinar dan lain-lain sebagainya di ilmu thariqah bakal kadeule murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru sinarna bakal kadeule wayah naik apa henteuna dideuleu tina sinar wajah sebab naon sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan okot jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan buntutan doang engke bebeja ka kaler padahal ka kidul bebeja ka kulon padahal kawetan salilana jelema nu nyandung mah men ucing-ucingan jeung Allah sia ucing-ucingan jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan jeung guru thariqah ge sarua bae leuwih nyahoeun manehanana nama ucing-ucingan sia jeung guru thariqah heueuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun di mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae kuari turun deui malah hideung kuari mah kok jadi hideung ieu budak iya beungeut kadeuleu urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang beda jeung nu sok seserian teh tuh aya anak kajipen di maseurina eueuh jelema ge seuri bae terus bae ieu balai kadeuleu ieu urang anak urang oh boga masalah ieu tah fatukwa biha jibahu kunaon ieu disebutkeun junubuhum cangkeng jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung nu sugih deui jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui ketika jelema sugih jelema aya pejabat lamun dideuketan ku jelema miskin nyana ngageser anu paheulana ngageser adalah cangkengna sebab naon sebab make baju anu rapih anu bagus anu mahal embung katoel kudu susah cangkeng masyaallah karim nu mantak dinyatakeun dina Al-Qur'an fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum kadang-kadang indit kan aya jelema sugih bajuna ge mahal parfumna ge srat-srat seungitna ambalaya pan aya parfum nang meuli di mingguan mah masyaallah kan dipake ku nyana enak mah aya teu jahon nya merek naon pokona kula meuli becekna sabaraha teh ngahutang malah mah
dipakai aku mau panas-panas poe mah beda. Nah, nyana keur diuk sorangan. Aya nu susah. Datang ka dina kagigireunana embung katoel indit. Nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna besi katoel. Ya Allah, ya Rabb. Sok geura geser deui embung katoel kudu susah mah. Komo kadelna Rudin mah. Masyaallah. Eta mah inget ka Abu Bakar Shibli deui bae waktu manehanana ti Mesir ka Jidah. Ti Mesir ka Jidah. Begitu ti Mesir ka Jidah naik kapal. Pakaiana Rudin kan Abu Bakar Shibli. Rudin teh lain lalagan Rudin, tapi aya hiji jelema ningali ieu lain sembarangan jelema saha ieu teutepna rada beda. Asana kajen kumaha ge wali cek jelema. Nyana Rudin di kapal teh. Kebeneran rame aya nu kaleungitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin. Jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae. Jelema Rudin mah katuduh bae. Nah, lantaran manehanana deuk ditewak, saenggeus ditewak deuk dipeupeuh kudu tadi teh takut kaela ulah main satuduh-tuduhna. Emang aya naon mun cak urang? Kieu. Bapak di mana? Abi di Baghdad cek mana? Deuk ka mana ieu? Abi deuk ka Jidah, deuk ka Mekah. Emang aya naon? Ieu. Bos ieu, leungit tas. Di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan. Aju. Ieu leungit nu dituduh anjeun. Masyaallah cek nya atuh kumaha henteu. Teu bisa. Cek nu sejen. Eueuh deui. Jelema pangsusana jeung pangrudina ieu. Biasana nu susah jeung Nurudin ieu nu sok malik. Tapi anjeun teu iya atuh teu kula mangan sakikieunan teh. Mau duit mau ongkos ge henteu kula. Mau tas henteu. Atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh eueuh lamun henteu atuh nu manja kula teu mau naon. Tatap ieu. Langsung nyana ka sisi, setelah ka sisi nyana ngangkat leungeun deuleu langit terus tungkul deui. Kana telta cai tanggah deui ka langit tungkul deui. Mulai daratang lauk ditongton ku kabehan. Ku ari sing alajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mawa emas. Mawa mutiara kabeh jeung mawa emas cokotan kumaha cet. Bus loba sakieu. Mana tadi nu leungitna? Cukup henteu sakieu? Kicep-kicep nya kieu bae. Wabehan kitu kicep-kicep. Dah dibalangkeun tah cek manehna. Jadi ngaluncat nya kana laut. Lempang di luhur laut. Plak. Sa. Wabeh jelema di kapal kaget. Saha eta jelema? Istimewa amat. Nah, iyalah keistimewaan Abu Bakar Shibli. Datanglah ke Jidah, sehingga datang ke Jidah terus ke Mekah. Datang ke Mekah, manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah. Ditanyakeun, Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon? Jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang. Asal ulah hayang, ieu nu mawa ngahalangan teh hayang. Hayang teh bahaya, ulah hayang. Wow. Jelema loba nu marere emas, marere nanaon. Embung Abu Bakar teh embung lantaran tenar di barere bae embung. Hajina mah diteundeun bae di dinya aya. Selesai nyana dek balik langsung ngagalitan. Saenggeus digali dek dikadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema. Moalah GBM di mana mangih kali. Akhirnya balik ke Baghdad. Di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris. Kaduluan ku masyarakat kabeh. Aya nu wanita kiai, "Mama, atuh banding bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali." Nya, mama ge. Atuh pan teu. Mama teh kieu baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara. Kuari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah. Mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama mah. Nu mantap bade dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep. Sakumaha ulah resepna mama. Oh ai kitu ona makanan geus balangkeun bae daripada jadi racun
di dahar jadi racun. Dibalangkeun ka sungai kabeh tenang salat ngeunaheun sakeuna teu bogana naon. Urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun bohong eta. Bohong sabenerna. Cenah nu mantak dagang supaya ngeunaheun we cenah salat. Bol sero. Oh. Ya Allah karim. Masya Allah. No. Wa zuhuruhum jeung tonggong nu mantak dibahasakeun tonggong lantaran jelema teh di mana-mana geus bogana naon eta teh jadi kebanggaan. Ai bangga teh biasana tulak cangkeng teh ayana di tonggong di cangkeng jeung bebeleberan teh kumaha kekuatan tonggongna. Jadi kebanggaan tonggong teh sebab jadi kekuatan nu mentak dijelaskan dina Al-Qur'an padahal mah lain nu tilu ieu sakabeh awak disiksa ngan nu tilu ieu lah nu jadi pokok fatuqwa biha jibahuhum wa julubuhum wa zuhur awakna abeh mahi sisimpenan jan bari diomongkeun hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kuno simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anu kumaneh disimpen lian pusikum jang kepentingan maneh. Waktu di dunia duit disimpen jang maneh. Waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh. Waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh. Waktu di dunia besi disimpan jang kepentingan maneh. Berbagai harta-harta jang kepentingan maneh. Tidak pernah mentolerir urusan-urusan agama. Zakat teh dikaluarkeun ku maneh, hak-hak fakir miskin teh dikaluarkeun ku maneh. Aya sekitarnya syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren madrasah teu pernah ditolerir ku maneh. Nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum warima kadoku sop icip-icip ku maneh. Ma kuntum taknizun. Ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan. Tah wari babales. Masya Allah. Inggis urang digeuning ayat ieu. Inggis anu dimimitian nama kuruban jeung kurohi pendeta jeung ku Yahudi eta mah nyamakan geus jelas lantaran kufar wa yasuduna an sabilillah teh geus jelas tapi horenganan mukminin geus sarua karakterna mah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani dina pada ngumpulkeun harta cinta harta anu bahkan wala yunfikuna fi sabilillah. Nah ieu kabehan teu saha simpenan harta di dunia anu disimpen jang kepentingan dirina teu pernah mentolerir ka sekitarna leuwih zakatna teu pernah. Iyalah fatuqwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Sak rasakeun ku anjeun harta simpenan nu kuar jadi siksa yeuh babalesna. Masya Allah. Untuk sing hade urang tani hasil tanina hitung di mana nisab kaluarkeun zakatna jeung diniatan ulah jang kepentingan pribadi kitu kene urang dagang di mana-mana tijarah urang geus nisab kaluarkeun zakatna jeung ulah niat jang babanda jang pribadi engke ku Gusti Allah bakal dicoba urang jadi kiai urang jadi pedagang urang jadi petani aya harta di imah urang engke bakal ngalabring nu menta-menta nangagerakeun saha nangagerakeun Allah sebagai hadiah ti Gusti Allah. Namun urang mah persaban keneh bae komo si eta mah bedakeun ka pamajikanna eueuh kitu ka haji heueuh nya ngabohong nya teu mere ngan sabaraha tikal coba hayu ye Masya Allah boro-boro batur anakna ge minta modal punyana dicarekan neangan sia modal sorangan abah ge bae teu dimodalan ye aya hayang sugih neangan sorangan anakna ke nyeri hate bedak imah bapakku diteluh kos ge iya ulah boga niatan jang sorangan ieu tah hadza ma
kanastum li anfusikum. Ye siksa teh ternyata harta anu kumane disimpen jang kepentingan maneh baheula waktu di dunia. Wari ieu teh anu nyiksa maneh harta maneh kabelah dia nama ditafsiran ku kabehan ku ahli tasawuf. Ieu baju anu ngagarantung nu teu pernah dipake datang ke paeh urang teu pernah dibikeun engke bakal jadi istrikaan. Eta samping-samping anu numpuk teu pernah dipake kurang teh. Nah ieu simpenan sekali-sekali doang dipakena teh hajatan dan lain sebagainya. Ieu bakal dibentukeun istrika diistrikakeun dan lain-lain sebagainya. Ieu terutama kaum Hawa. Awewe mah geus pohara jasa anu ngaran sempak aya meureun sakintaleun mah. Anu ngaran eta teh anu parang ditutup ieu naon ngaranna? Naon ngaranna? Sia mah nyaho bae, jauh kaulinan sia meureunana. Aing mah bahan embung nyebutkeun sebenarnya mah aing ge nyaho. Tapi kaulinan sia nu ngomong tah. Allah doaku. Ambalayah nu ngaran jilbab, nu ngaran tiung, nu ngaran samping, nu ngaran baju. Anu henteu diputer sabulan sakali acan baca ayat ieu hadza tah ieu androk hadza tah ieu kutang hadza tah ieu jilbab maka nastum anu kumaneh disimpen baheula tilok dipake dian pusikun jang kepentingan maneh istrikakeun ke. Makanya ngaji pendi mau jasna loba atuh geus sedeng ieu mah istrika ku jas bae ge geus apa namanya ngaluntung tinggal ngaluntung. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Masyaallah karim. Geus kulantaran urang mah tuh meureun nu mere. Kadang-kadang meureunana nu kudu dibeli-beli. Oh masalah. Dek dipake dek henteu. Nah kadituna dibagikeun, bagikeun. Ulah boga niatan li anfusikum masalah. Sanajan aya keneh di dieu teh aya 10 keneh, aya 20 keneh. Kok aya keneh? Lain jang aing jang bagikeun ke nu mana nu pantes dibere. Tuh masalah teh mah kos kitu mah. Nah, kulata sia. Disetrum sia ke. Nah, aing bebeja ka malaikat dieu ge. Zabaniah tah pangheulana setrum habak. Renungkeun ku urang hayang salamet komo urang geus kolot. Urang hayang salamet kade. Ulah jadi simpenan hanya teu sabaraha, hanas teu sabaraha, tapi di akhirat urang digosok di istrika. Fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum jelas ayatna. Jelema nu cinta harta, dongeng loba jasa. Anu mencintai harta di kalangan torikoh loba jasa ngan kulantaran jamna geus lewat seprapat. Wallahu a'lam bishawab.